Sampurasun patepang deui sareng simkuring Eva Fauji Nursiami dina deget ayeuna simkuring baris medar hiji materi ngeunaan biantara. Satu acan medar materi biantara, urang tinggal heula dina tujuan pembelajaran dina biantara ieu. Kahiji, siswa mampu memahami materi biantara. 2. Siswa mampu memahami bagian-bagian biantara. 3. Siswa mampu membuat teks biantara. Hidup tantos ninggal boh di lingkungan masyarakat, boh di lingkungan sekolah. Nu kumaha sih biantara teh? Titenan contoh ieu biantara. Bapak, Iwah, Ibu, Irang Pengajen, hormati simkuring. Hadirin anu sami linggih hormati simkuring. Kanu rerencangan anu sami janten patandang anu simkuring dipikadeu. Lamun ti payun, hayu urang sami-sami sanggakeun puji sinaring syukur ka Allah anu luas asih. Biantara nembe mangrupi salah sahiji contoh biantara anu dirugikeun ku siswa anu juara biantara tingkat provinsi Jawa Barat. Wanganan biantara teh nyaeta kabarigelan nyarita dihareupeun jalmarea pikeun maksad atawa tujuan nu geus ditangtikeun. Biantara nyaeta omongan anu ditepikeun ka balarea sacara lisan boh langsung atawa dibacakeun tina teks sifatna saarah sarta ngandung pikiran atawa pesan anu hayang ditepikeun tujuanana. Tujuanana kahiji nyaeta mengaruhan anu lian, kadua mere pamahaman atawa informasi, katilu nyenangkeun kaum dangu. Di dieu simkuring baris ngamedarkeun struktur dina biantara. Dina struktur biantara teh aya 3, kahiji aya bubuka, kadua aya eusi, katilu aya panutup. Dina bubuka aya bagian naon wae? Nyaeta aya salam pamuka, mukodimah, ngahaturkeun kanu haladir, panghormat kanu haladir. Dina eusi nyaeta mangrupa nepikeun inti nu hayang ditepikeun ka audien atawa kaum dangu. Tah, pamungkas aya panutup nyaeta sanduk-sanduk nepikeun doa salam panutup. Di dieu dina struktur biantara aya contoh anu baris dipedar. Kahiji dina salam pamuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eta kalebet salam pamuka. Kadua, sadaya puji kagungan Allah nomor bang alam, sholawat sinarang salam mugia tetep ngocor ngagolontor kajunjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta kalebetna mukodimah jeung sajabana. Ieu mangrupa contoh dina prak-prakanana dina struktur biantara. Lajengna urang baris ngabahas ngeunaan unsur-unsur biantara. Unsur-unsur biantara aya dina kecap taman. Taman nyaeta T-na tatag nyaritana, A-na aktual temana, M muneul eusina, A alus basana, N-na ngandung wirahna. Eta mangrupa unsur-unsur dina biantara. Di dieu aya soal evaluasi, mangga kuhidep di eusian. Tinggal tina link barcode nu aya dina ieu layar. Sakitu anu baris dipedar, mugia aya manfaatna. Hapunten dina aya kekecapan anu kirang meunah. Bobo sapanon carang sapakan. Hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.